Sakedap deui di puasa, buru-buru kami toha, nyanda kopi sareng gula, tambah roti jeung mantega. Rupa-rupa pola jalma, mun panggih jeung puasa, komo dina waktu buka, sagala di aya-aya, sagala di aya-aya. Kolak cau es kalapa, goreng tahu bala-bala, karoket ge kudu aya, saos sambel jangan lupa. Dengan sangu saja bana, meuni pinuh dina meja, tika tuhun nepi ka kenca, di dahar tayanu nyesa, di dahar tayanu nyesa. Kolot budak henteu beda, palebah buka puasa. Sholat maghrib ukul sesa, taraweh kudu dipaksa. Tapi ayeuna mah duka, kumaha situasina, sababna usum corona, dahareun saaya-aya, dahareun saaya-aya. Urang tetep kudu syukur ka Allah nu Rabbul Ghafur, masing dipanjangkeun umur, corona sing